warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dihormat, sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dimuliakeun. Puji sinareng syukur urang sanggahkeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Margi urang tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sinareng salam urang limpah curahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukituna dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atau wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mersihan salira atanapi hibah, mersihan kuku, nyikat poros anu leutik, eta contoh anu disebut hirup sehat. Contoh anu sanesna, micen luntah kali tempatna, nyidu ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan bahan. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atau suci tina kokotor. Bersih teh hatina bebersih sucina saat urang sareng lingkungan di sabeudanan urang. Urang kedah mika cinta karena kebersihan supados mangga urang oge suci atanapi bersih. Mun sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten biha efalpatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.